الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Ya kan dia mah, enak. Motor kita kan ngawar 10 juta, dibelah ditulis aya nawar 12 juta. Jadi lamun jadi orang sing 1 juta. Milik moal ka mana? Tetep orang salat heula. Diudag-udag ge lain milik mah lain bae. Sanajan teh diudag aya milik mah milik, tapi tetep orang kudu salat heula. Ayo salat jeung aing sia. Moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ge. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Baturana teh kiatudin. Saya dek salat bae geus aing mah dek heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung jatuh milu geus paman los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh. Ibadat ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillahi ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah ngagungkeun ka Gusti Allah ngagungkeunana nu pohara pisan ya Allah. Ya'nihumul ladzina 'abadallaha fis sirri wa dharra. Jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat keur geuring. Ibadah ka Allah. Keur sugih keur susah, beurang jeung peuting. Qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah. Dina hate teh boga pikiran kieu aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeunna Allah Maha Kawasa Allah pangeran aing geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih kena dihirupan tur dibere sehat batur maya nu bengek darah tinggi dan lain-lain sebagainya tapi abdi mah dibere sehat Gusti ieu abdi teh sehat abdi hirup abdi segala rupa dek pake ngabakti ka Gusti naon ku Gusti dititah salat lah insyaallah letik perasaan salat puasa ya sapira puasa kecil lah puasa tahajud ya sapira tahajud tuh kan sedekah mesti abdi mah jadi kanikmatan sedekah ngeunaheun perasaan sedekah teh haji kobok itu mah nyantun yatim piatu asal indungna be nikmat fakir miskin tah ibadah ka Gusti Allah nyaan eueuh nu di dalam naon perintah Allah salat siap urang kan ibadah teh ku ari mah berat asa beban tak perintah syariat keur ngeunah urang diuk ada suara azan Allahu akbar di dalam kurang jam asa aing ngawuduk cikeme salat ih cepet abad ngapain ngadengeun aja ngapa ngadengeun azan teh eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta beres azan aya babaturan din saya kira di mah aya ieu milu jeung aing enak namang iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta belah ditulis nawar 12 juta jadi lamun jadi mah geus 1 juta
eta masjid teu kadeuleu leutik masjid teu kadeuleu sakitu buat enak teh diliwatan bae teu kadeuleu padahal adzan teh Allahu akbar 2 juta anu kadeuleu capek ibadah ka Gusti Allah berangkat den sia kana di mah emang enak motor kieu teh kan ngawar 10 juta dibelah itu geus aya nawar 12 juta jadi lamun jadi urang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat heula ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ajeun kumaha carana bae ge yes ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok baturan teh kieu din sia deuk salat bae geus aing mah deuk teh heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung jatuh milu ngeuman los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang ya Allah udah kabengbat bae ke dunia kabengbat bae ya Allah ya Rabb eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar siap-siap jangan dekat masjid jol bae baturna Waalaikumsalam kawana ente nah yang kapanggih be jeung sia cle be di kopi aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmeulikeun heula dibelikeun aing plak eta pan uplek tah ngarokok ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh aju terus bae salat geus ka mana bae eta kan rugi jasa coba lamun hebat bae kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang orang ngopi ngapa ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat mah panjang keneh waktu teu bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup tazinahin geus gitu ya Allah ya Rabbi Gusti al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarai wa dharra keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah tentu ku Allah engke bakal dicoba sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot ekspor impor geus eueuh ku ari bahan bakuna geus eueuh properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh Indomart ge geus tinggal bangunanna doang sabar subur ge buarali karyawanna cing luh ge ku ari geus hampir-hampir goyang ayo sia dikaluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetap aing geus ibadah waduh mantep kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah tak jadi bere kokocoran duit nah tetep Allahu akbar malah jadi imam gua ini sekuali jadi imam atau aing kegiatan aing pabrik henteu dagang henteu aing geus aing mah beh ganjaran aing gede jadi imam si akur tapi itu akur mah moal aing ge
si akur hayo bacaan aing ku sia dengekeun mun bener atau aing silakeun jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia bersih teh buraknya kan aya jelema hayang jadi imam bae mun sliding ku batur jadi imam ieu mimbar geus dikontrak wae satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengkah ka di awas ya ambo udah aduh aki-aki goblok tuh al-abidun gering urang setik tetep paksakeun Allah biasa bae saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep ya Allah dua alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh dek teu muji kumaha sabenerna mah ka Gusti Allah urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah abdi teh diurus ku Gusti sanggeus teh diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat geus sehat teh pan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis nu asin karasa asin pait karasa pait peuheur karasa peuheur eta kan ngaranna sehat bukos kitu teh Gusti alhamdulillah alhamdulillah peuting karasa peuting beurang karasa beurang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang peuting teu karasa peuting teh sehat ngaranna ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah ya Allah ya Rabb ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh urang dibere laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kakarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang dibere orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh bisa urang teh mah diuk tuh kan bisa diuk tapi teu bisa lempang alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acat bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng bilang aing mah geus baal salat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak ku aing nyoba ka sia muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah لأن الله أخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takkan jeung nabi kana nabi idza ataahu al-amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat idza ataahu al-amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalat tatimmus shalihat tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungeun macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb masyaallah tuh ya awwalu man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladziina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun
anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmidunallah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah bisarra wa dharra kabeh ge atuh Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digrokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun as-saihun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararwasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah bahasa kerenna mah berkelana tapi berkelanana lain yangan ani ieu mah berkelana seuri heran aing mah ieu mah berkelana ibadah ya karim ya Allah as-saihun jelema-jelema anu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun ku as-saimun lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar kangenahan minum kangenahan jima ku ninggalkeun dahar minum menjima maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh tilu poe pat poe bakal aya keneh tapi kabla ditu malaza adalah geus bekal ketika geus bekal nyana tawakkaltu ala Allah na eta saihun nu puasa ge kan kitu sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar ninggalkeun heula nginum ninggalkeun heula pamajikan jimba moal lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti ieu mah hayang meunang ridho Gusti padahal mah dahar halal minum halal jima halal tapi abdi hayang ngadeukeutkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib aya geus magrib mah abdi ge eta mah qada daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring ai sia naonan goblok cek Allah ayeuna pepegatan ulah rosa teh gatu magribna hampura bae Gusti mah tah eta kan pepegatan dagarana saihun jadi atuh majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun wow gede ganjaranana was Senin, Kemis, atau Rajab, ya saihun sepuguh Ramadan, sorga, ya Allah, sakitu ge di bejaan, komo mun teu beja, engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat, nyedekeun begitu ku malaikat ditimah balo puasa Rajaban, bongan ki uci tengah bejaan, mana tak ki ucina tolol ya. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Aing kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon. Jojoakan aya naon. Nah, teu di bejaan naon.
suaranya ulang ngirung atuh sia ngomongna. Sia ulang ngirung ngomongna itu aing malahan deket ka sia. As-saihun ya Allah ya Rabb. Ya. Nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalma ieu dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-saum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan ti Bogor ya diqurakeun suka taneuh suka bumi maksudna pandi gelag-lagas naringgalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun te al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kangjeng Nabi idzam tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasadda ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan minum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat salai abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran hikmah timbul tidak kolbukna
bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab qalbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah ji majeng pembajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saeutik bae berang tapak ngaran tapak ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cakang jeung Nabi man akhlasa lillah 40 sabahan 40 poe bersihan zaharat ya Nabi al hikmah bakal lahir sumberan-sumberan berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah dek kadang kana kasale ki mah tilok asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh so ngomong deh kitu benek pan urangnya ha coba ge 40 poe urang tapak pamajikan ge ujianana nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakona fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan iyalah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru rohani kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting lanjut ku ari ge masih bala di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peuting deuleu jeung degena berubah ambeuna berubah kuari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan rohani mun kuari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok aing asup ka perguruan ieu lah riyadhah nya 40 peuting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna baturna lah lulus nya mah henteu batur lulus nya mah henteu dedeulean batur geus beda dedengean geus beda perasaan geus beda nyana mah tetep bae ngabaged laporan ka guruna cenah cakang jeung nabi man akhlasa lillah 40 sabahan yuharat yana bil hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cak cenah ieu geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng di guru. Pareum sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriyadhahan 40 peuting masih keneh di mana kasalahanana
dibere ilham, ternyata korengnya anak jadah, anak zina, bahkan indungna masih zina kene. Jadi gangguanna ti indung. Oh, gangguanna ti indung. Langsung didatangan ku guruna. Nyai, wah, order ya jadi. Siapa tuh nyokan pakai sorban meren, anggap order baik. Kecuali si eta los. Yaksi. Ini bangsa apa berenya? Lu datang teh pajadek order. Naon sih? Iya, kalengitan anak leungit cek anak kubu. Waduh, tukang neangan order. Lain masalah gitu, Bi. Anak ayah di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak bodoh. Aing mah teu sudi terido. Oh, paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teu eueuh ridho ti indung. Ieu cek manehanana ieu. Anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan. Perjuangan naon? Lah pokona perjuangan. Maksudnya perjuangan naon? Bisnis non migas. Oh ya anak kula horeun pesantren paingan ku kuliah teh angan nu bae. Tah ieu mah ridokeun bae nya binya, ridokeun anak geus pesantren. Di imah di ditu bahkan geus 40 poe bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana. Hayang mengabdikan diri ke Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riadoh masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ieu budak naon gitu jadi bagus eta diridokeun atuh geus ieu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung tah diru jadi urang deuk usaha nu mantek ngajejes bae indung ditoler-toler bae urang deuk naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru date sia ku perasaan bae kuari mah geus hayang nanaon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang atuh mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir kumaha asaihun masyaallah indah ieu ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi saeutik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhun tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kedua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilm ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu teh kan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat
nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat. Ilmu dunia kacau ieu bae ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa Al-Masih Ibnu Maryam Isa. Masih teh nya nama teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak lempang we terus sama dakwah. Terus Masih Ibnu Maryam. Teu boga tempat. Mantak kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu bogaeun sajengkal-jengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hese. Karena balalener tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh bapak kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing ka bapak kolot jigo. Kahayang aing bapak kolot ngawakafkeun atuh bebeja ka aing. Geus bae masjid dijual. Masya Allah, kayak lain nambahan wakaf, pendahan ngejual wakaf. Lalakon telamun geus caritakeun alam ruhani, ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun. Ruhani sih make mahar iknat mah kos kitu bae. Eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah. Atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh abah agung aing kulobaan mangke salah. Lumantak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan deh. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tandana minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda. Aduh karunya amat eta takabur tu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu ceuk ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat eta thariqah mah lain kudu geus usul. Ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ajo kembangan kadeuleu ajo buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti ceri bakalah asal balari zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakal jasad zikirna ge kan orang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad geus lamun zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda asa yahu jelema anu ngalang-lang buana
berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihun. Batak di manaan as-saihun. Pasti atuh sorga ieu mah jelema. Sorga. Neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna. Anu lalampahanana teh lillahi ta'ala. Di lembur urang teangan kiai namun salat nulillahi ta'ala, alamun ngazakat lillahi ta'ala, kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target. Lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng. Mun aya kiai make target nu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang. Saihun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, sasalaman ipis teu kudu usahana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000. Barang mung kandel mah teu kudu. Ente. Ulah ente. Aduh. La ilaha saihun ya. Eueuh di urang perkumpulan halqah. Riungan toriko eueuh. Kuduna makan aya babacaanna khusus, tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus. Cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon. Geus abe ulah kabita neuleuh motor, teu kabita neuleuh mobil, teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah. Lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu saha nu ngurus nagara. Ulah waka ngomong kitu sia. Teangan aya nu daekeunna goblok. Ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh. Ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna. Je digantung sia ku aing. Eta sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh. Ayo saha nu endegna? Saha nu endegna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Aju cek jana ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh mah ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeuh ka moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureuh. Hese ugu. Pan Kangjeng Nabi mah diangkat jadi rasul teh hubiba dibake ka resep kola. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh. Mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti, ala kadar korma, ala kadar. Pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu. Ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe. Dibere resep nyorangan di Guha Hira teh. Eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah. Ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema. Suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah. Ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu. Nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang. Sebab keur nyorangan. Urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern. Boga jaringan organisasi. Barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa. Iya di pondok pesantren salafiyah bage kuari geus unu tapa
Komo di SMP lain SMP lain soreng sanawiyah. Maksudnya lain ulah, tapi lain di urusan agama sama administrasi. Ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna. Ke administrasi kan jadi beda. Aing bae aing ngomong. Tah, engkena jadi kada demes kana dunia. Kada demes engkena kada dunia. Lah cenah kiai. Henteu ieu mah dek nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia. Nonggeng aing. Mana jelemana beungeut tak kos kumaha? Beungeut tak kos kumaha kiai salafiyah hese. Ngariung asal tadi berkat bae haju bae ngahiung. Ulah sok kasinggung. Iya mah dek garitakeun ge lain nyinggung ya hese, maksudna hese. Mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi taala. Mana coba kiaina? Mana? Mana? Sia. Asal teu ikhlas atuh mal beres. Maksudnya ulah lain, ulah berarti hese. Itu kelihatan hese. Atuh mangga bae tah mah. Henteu cenah nu di NU mah ikhlas. Mana bangetna? Banget mah ikhlas mah kumaha emang? Lain ge. Henteu cenah nu di HTI mah. Ieu mah dina di huruf dah. Maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga dek dicing di NU macang caya ndek boga organisasi mangga ndek di HTI sekae ndek di hurud pede di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa acara ieu mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai deh ka kiai ka guru kaguru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok
kos itu ya Rasulullah sebab dunia dipakai ka resep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag bejelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar entah ini teh hayang geus hayang adi tuh entah ieu hayang kadahar bae wow antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teh kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di teh mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teh kudu modal emang dek tolol mah gampang asa Yahuda hese asa Yahuda teh ye kudu berangkat madak dimaknaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah do terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aju budak lah balik bae mah jadi dikiriman balik Waalaikumsalam Gus Haji jasia balik ieu aje nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ye tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah kajen teh dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tah ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna di jero gede atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud ilmu salluna tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung mah masih keneh loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratib tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratib tawadu lillahi ta'ala waruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud
geus kudu nyawa tuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wat ta'zim. Kebanggaan di diri urang adalah beungeut. Awak urang teh ya anu dibanggakeun ku urang beungeut. Sebab iyalah nu paling dihareup. Boga sinar beungeut teh jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut spm, beus serem. Atawa beungeut jawara. Mata beureum, kumis mablang, jagot sempong, awak kuru. Ceking teh. Eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun. Tapi lu biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Cuma kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ieu jelema normal teh sieun. Morpinis sieun. Tah, iya. Ya, jadi kebanggaan, beungeut eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si geulis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah. Nangtung awal maratibit tawadu. Rukunya na masyaallah. Begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh. Nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu. Heueuh urang mah ke samping pang bagusna pamer. Pamer teh urang kita mah tamer. Urang tamer nyana pamer. Urang mah tamer nyana mah pamer, pamere maksudna. Samping nupang bagusna, baju nupang bagusna, sajadah nupang bagusna. Ya, di jero masjid nupang bagusna, kopiah nupang bagusna, geus kabeh pang bagusna. Salat apa ngajamin husu? Kolbuna can dibersihan mah. Lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Pakaian manek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong hisang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Iraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi. A'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'afatika ridha min mu'afatika la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb. Urang ge mangtak naon sujud. Urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceri majikan ge bagdara milu nya ge milu cerik
cenah urang hayang ceuri bae sia naon mil ceuri di kakak itu ceuri bari sujud hayang naon goblok petak keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat banget tuh saking mulyana dimulai kurang tapi didek dipakai sujud enggak sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita bae heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Dzalika al-kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada Allahu akbar rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran Sayyidina Utsman mah sarakaat saquran jadi 2 rakaat teh 2 Quran ulah loba omong anu sejen nya ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya ulah loba omong eungap kadengena lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman ye koya pupus nikah ka Ummu Kulsum tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Anjeun Muhammad sebab naon salat tahajudna sarakaat saquran jadi 2 rakaat 2 Quran percis kos urang mah kitu murigak bulu ngalengena ya Allah ya Rabb binurin masyaallah karim hei saya cerita kerana tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganan ye ese ngomongkeun anak urang insyaallah karim kabelah dieuna dihitung ku urang dihitung pembacaan lamun hayang tamat teh hayang tamat coba urang dikejar lamun urang sajuz seperempat menit seperempat jam berarti kan sajam sabaraha Insya dan sekolahnya tuh naik meren budaknya kunaon kadinya jawabanana inditkeun pod jadi berarti sajam sabaraha 4 juz sajam 4 juz jadi lamun 60 juz teh ya lamun 60 juz sabaraha jaman eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rineh kan setengah jam, kurang sajuz teh setengah jam. Sok geura baca kurang setengah jam. Kula masuk ngitung, cek aing maca Quran coba ye. Lamun dulu lamun saparapat jam, wah bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing ngeunaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah
lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang aja berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sidina Utsman Sidina Abu Bakar Siddiq moal bisa oh nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani ongkos adzan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadang Ki Bilal suarana Allahu akbar Allahu akbar 60 kilo kadenge kaselang berarti coba Haji Pendi tidak adzan ayo coba di luar eta ngadenge bae kotok anjing bikin ka sia kotok batur Bilal 60 kilo Masya Allah karim moal bisa diukur ku kumaha ge eta mah suara karomah tah mah suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah nu tengah jawab buabeh dihitung 30 kilo suara karomah tama kuari ge orang bisa make HP streaming bener teh ngomong eta streaming tama baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udah urang teh mah geus alam nana as-sayyun ar-raki'un as-sajidun aduh Masya Allah pokoknya orang nyaritakan sahabat-sahabat tentang maca Quran orang geus tinggal tabe na bae mangga hese urang hayang istiqomah bagi hese maca Quran al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wa nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti merentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang mita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut nanti jawab peperangan al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar perang kajen hukum lagi hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al-amiruna bil ma'ruf merentahkanlah kahadean dimimitian ku marentah iman belah dituna marentah ulama maksiat marentah kana keadaan ibadah wa nahuna 'anil munkar nu berat mah nyegah tina munkar entek lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf dari boh merentah munkar nalarang ma'ruf wari kuari dilobah kuari ya Allah ya Rabb geus urang atuh mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentakeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian melalui rajaban maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus lepas masyaallah karim lepas urusan ananya nama APBD APBN proyek
urusan agama-agama bentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa, tegor ku Gusti Allah, ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha kos pangeran bae sia aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran Gusti ditoler-toler aing na aya sia nangin aing podaran sia ku aing dialingan ku Allah baji elingan deh ku Allah ayo gempa elingan deh angin orang zikir teh keur waktu aya gempa bae subhanallah 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 eureun bae gempa seserian deui banjir subhanallah subhanallah masyaallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eureun bae banjir eureun deui sak Allah teh banjir deui kitu ku aing ieu teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah jadi pamarentahna bede nu nitah nu nitah kembalilah kepada Allah DPR teh endahan pasini be jeung pasini hayu nitahan coba tuh ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena we nu ngahayu-hayu kejadian alam asal banjir kejadian alam gempa kejadian alam angin kejadian alam kabeh kejadian alam kanu bogana ka ditu masyaallah ya al-amiruna bil ma'ruf wallahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah maksudna batasan teh li akamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua aya ibadah disebut ubudiyah aya muamalah ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat jeung beatuh engke dina fikih babus salat jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieu lah hafizuna li hududillah hite salat engke salat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram oh ieu hafizuna li hududillah puasa babagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunnahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu tah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat bab haji jeung nu ta'alluq kana haji ya karim ieu wal hafizuna li hududillah sebab li ahkam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu gair asolah nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis
panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazukot rasa malmusat ieu tah masmuat ieu tah ceuli masmumat ieu tah irung mubsorot ieu mata dijieun dina pikih engke nu patali jeung mazukot patali jeung mazukot teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazukot ayalah ke dipikih babut ta'am berikut jeung surbi-surbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina mazukot jokotna masyaallah isap potong ayat wal hafizuna li hududillah mal geus setengah magrib ayo sia mazukot tadina pikih teh lamun urang ngarti mah ngarti oh iya babut ta'am oh mazukot berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah lali maslahatin mar'iyatin lidin lawan kitu lali maslahatin dunyawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik teh ka maslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung teh bajang patalina jeung urang mahdoh disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat urusan dunia geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi muamalah mah urusanana urusan dunia ya nu tadi tah mazukot tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun ku ari malmusat teh nu diragap teh baju taragapeun malmusa geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturanana anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel sia asal kos kitu behudang dan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah dengdeungeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna teh kan beunana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke ka dituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke ka dituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikih di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna
malah geus datang ka magrib malah ayo sia karake madukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang anu halal anu haram anu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah menang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah tah ieu mas kumaha teh aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh mazukot malmusat kemudian ayeuna mah masmumat wari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mubsorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asolah ku hari patali jeung tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik jadina aya anu luar milik aya anu jadi milik dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik ku jadi sabab ku jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna B teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu meunang teu meunang geus diatur dina fikih ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijarah urusanana wah babu amalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Ta eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua. Hukum teh lamun teh jalbil masoleh, daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh sakitu panjangna. Sabara puluh kitab, sabara ratus jilid. Bab-bab bae tadi tangges pohara tah. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang. Oh, panyokotanana ieu dia panyokotanana ieu dia engke urang milihan. Oh, kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il madar. Nah, daf'il madar teh urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul adsab, hifdzul ukul. Ieu daf'il madar teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah. Keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih.
nah sarikoh ngaranna lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet kos eta copet ngaranna dah atuh aya aturan eta tidak hifdzul amwal ajalah hifdzul abdan badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa ketika dirusak berarti kan kena sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin berarti kan sawak sabelegejer berarti kan di ditu teh aya babna engke bab teh engke bab kisos bab had bab dan lain sebagainya lamun ba'dil abdan ngan curug doang ngan leungeun doang engke kan di dituna berarti naon tah babda bab had jeung sajabana masyaallah hifdzul amwal hifdzul ansab hifdzul ukul akal teu meunang dirusak dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi kumaha sangsina dijieun bab dang ieu daril mafasid nah iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah tegasna mah ngamalkeun hukum-hukum Allah urang kudu sadar lamun cek agama haram geus bae kudu mah oh haram lamun cek agama halal oh kudu mah halal saya geus sanakeun ku urang oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engke lah dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah opat jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang hiji ubudiyah nomor kadua muamalah nomor katilu munakahat nomor kaopat jinayat ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah sakitu doang geus talar ieu teu bisa kabeh talar ieu teu bisa kabeh hese al hafizuna li hududillah ya Allah maha kawasa Allah maha besar Allah maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh kerampid kabeh pikih sop pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah no opat hulu teh tadi hiji ubudiyah dua munakahat tilu dua muamalah tilu munakahat opat jinayah tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna cek Allah salat wajib abdi bandek ngalaksan cek Allah zakat wajib abdi bandek cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga haji kitu keneh hari lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona tuh bandek bae kitu teh tuh nya henteu ka abdi mah ieu urusan-urusan dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalayah muamalah itu kene munakat mana itu kene jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal meunang pangbubung wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah mukminin lanu boga karakter at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله etalah anu bakal dibere pangbubunga surga wa basyiril mu'minin
mudah-mudahan orang kabehan dibere bisa muka mata hati orang sehingga orang bisa ngamalkan ayat atta ibuna sampai dia jeung orang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga orang dibere ku Gusti Allah pangbubungah orang kabehan bakal dibere sorga kabeh asup ka sorga kabeh berangkat menuju sorga babarengan jeung guru-guru orang jeung pemimpin-pemimpin orang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.